berita paling anyar di Tangkuban Parahu Kiwari Gunung Panenan di Wata Subang jeung Bandung eta ngalaman kenaikan kegiatan vulkanik anu dimana pikeun langkung ayeuna jeung trenna urang langsung sasarangan jeung wartawan urang nu ayeuna tos aya di lokasi. Mangga Kang Syabil. Nuhun Teh Indira. Pemirsa, abdi ayeuna aya di pos pantau Gunung Tangkuban Parahu. Numutkeun laporan ti PVMP dina 24 jam panungtung ieu gunung ngaluarkeun 37 kali gempa hembusan serta area gempa low frekuensi. Hal ieu ngindikasikeun aya aktivitas vulkanik nu nambahan. Ayeuna abdi parantos sasarengan jeung Bapak Kahfi Somantri, salah sahiji petugas di pos pengamatan. Mangga Bapak, kumaha kondisi ayeuna? Terus Kang Sabil, Gunung Tangkuban Parahu ayeuna kagiatanna keur naek. Kiwari aya rea hembusan sarta suara gempa leutik anu sering karasa. Kami ngingetkeun ka warga sangkan ulah turun ka kawah ratu nepi atawa atanapi kawah upas. Harus pisan gitu atuh kumaha tindakan PVMBG pikeun nyegah hal-hal anu teu diharapkeun. Teras-terasan ngawas kondisi gunung sapeting poe. Sakumna datak dikirimkeun ka pusat pikeun diproses. Lamun aya potensi bahaya nu leuwih gede, bakal langsung aya evakuasi jeung larangan resmi. Hatur nuhun pisan Bapak Kahfi. Pemirsa, kitu wae waleran ti petugas di lapangan. Tangtukeun anjeun salawasna ngadengkeun informasi resmi serta ulah percaya kana hoax. Abdi Sabil ngalaporkeun ti Gunung Tangkuban Parahu balik deui ka studio. Hatur nuhun ka Kang Sabil jeung Bapak Kahfi. Pemirsa tetap waspada sarta mengutamakan keamanan. Urang amankeun diri, amankeun keluarga. Kitu warta ti kami wengi ieu wilujeng wengian.